Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa amma burhanu wujubi tisofihi ta'ala bil qudrah. Wa amma burhanu wujubi tisofihi jeung anapun ari dalil wajibna narima kasifatan Allah ta'ala mahalur Allah bil qudrati ku sifat qudrah kawasa wal irodati jeung ku sifat irodah kersa wal ilmi sareng ku sifat ilmu kuninga wal hayati sareng ku sifat hayah hirup fali annahu mangka eta karena sayaktosna kalakuan lawin tapa eta lamun tiamah narima teu aya naon sayun hiji perkara minha nu tetep itu tina ausof pesin ausof teh kudroh irodah ilmu hayah atawa kumadzukuroh mangga lama wajada maka yakin moal aya naon sayun hiji perkara minal hawadithi tina pirang-pirang perkara anu anyar. Wa amma burhanu wujubi sam'i jeung anapun ari dalil wajibna sifat sama maha nguping lahu ka Allah ta'ala mahalur Allah wal basori sareng sifat basor maha ningali wal kalami sareng sifat kalam maha ngadawuh fal kitabu mangka eta kitab was sunnatu jeung sunnah wal ijma'u sareng ijma' wa aidon sareng kalawan deui lau lam yattasib eta lamun teu narima kasifatan Allah biha ku itu sifat lazima mangka misti naon ayat tasifa yen narima kasifatan Allah biadda diha ku lalawanana itu sifat wahya sareng ari itu adda diha nako isu eta pirang-pirang sifat anu kurang wan naqsu sareng ari kurang alaihi ka Allah ta'ala mahalur Allah muhalun eta mustahil wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati jeung anapun ari dalil bukti na midamel kana perkara-perkara anu mungkin au tarkiha atawa tinggalna itu mumkinat jaizan eta anu jaiz fi haqqihi di hakna Allah ta'ala maluhur Allah fali annahu mangka eta karena sayaktosna kalakuan lau wajaba lamun wajib alaihi ka Allah ta'ala mahalur Allah naun sayun hiji perkara minha tina itu mumkinat aklan mungguh akal awistahala atawa mustahil itu aklan mungguh akal langkolaba yakin narima pindah non al mumkinu perkara anu mungkin wajiban kana jadi perkara anu wajib au mustahilan atawa jadi perkara anu mustahil wadzalika jeung ari itu inkilabul mumkin wajiban au mustahilan narima pindah na anu mungkin jadi wajib atawa jadi mustahil layakilu eta teu masuk akal itu za wa amma rusulu jeung anapun ari para rasul alaihim eta muga tetep ka para rusul as-salatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan fayajibu maka eta wajib fi hakim di hakna para rasul naon asidku sifat sidik hartosna bener atawa jujur wal amanatu sareng sifat amanah dapat dipercaya wa tabliguma jeung nyampaikeun kana perkara umiru parantos diparentah itu rusul bitabligihi kana nyampaikeunana kana ma lil khalqi ka makhluk wa yastahilu sareng mustahil fi hakim dihakna para rasul alaihim eta muga tetep ka rusul as-salatu ari rahmat wassalamu sareng kasalametan naon ada duhadhihi sifati pirang-pirang lalawanan ieu pirang-pirang sifat nyata lalawanan sidik amanah sareng tablik
Wahya sareng ari itu ada hadis sifat al-kidbu eta kahiji sifat kidib hartosna bohong, wal khianatu sareng khianat hartosna teu bisa dipercaya atau jalir, bifi'li syai'in ku migawe kana hiji perkara mimma nu tetep itu tina perkara nuhu parantos dilarang itu rusul anhu tina ngerjakeun ma. Nahya tahrimin kalawan larangan anu haram au karohatin atawa larangan anu makruh. Wakit manu syai'in sareng nyumputkeun kana hiji perkara mimma tina perkara umiru parantos diparentah itu rusul bitablighihi kana nyampaikeunana kana ma lil khalqi ka makhluk. Waya juzu sareng kenging fi hakim dihakna para rusul alaihim eta muga tetep ka rusul as-sholatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan. Naon ma perkara huwa ari itu ma minal a'rodi eta tetep tina pirang-pirang sifat al-basyariyati anu bangsa kemanusiaan alati anu latu adi teu ngajadikeun itu lati ila naksin kana ngurangan fi marotibihim dina pirang-pirang martabatna itu rusul al-aliyati anu luhur kal marodi sapertoskeun teu damang wa nahwihi sareng saumpamana marod. Amma burhanu wujubi sidqihim wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.